Balik deh bersama Puring palawargi mulai nyorang dari jalan anu rungkat Lakecis pokoknya palawargi Aya emang tadi alat tetang ngaji. Lakecis pokoknya mah tuh palawargi euy. Jalana palawargi Lakecis pisan. Ya geus nyorang deui ka dieu ieu muatan 5 ton ieu mah aya nama palawargi masih jalan mah masih kena orderan ka dieu ya. So, Akan mau ngapoe di bari ka jalan. ngapoe jalur kieu jiga nanti ieu mah palawargi. Buatkeun ranyut tuh dogdag pokoknya mah mobil ge dogdag. Cing berebet pokoknya mah per oge ya. Tuh buat ngajelok pas bangkong. Direm ge nyurungkuy pokoknya mah ieu mah. Udah paling saeutik muatan 4 ton ka dieu mah tuh dah keluarga ya. 4 ton teh paling saeutik-saeutikna ieu mah. Ya jalan ngikut geus nutup ke handap Lakecis wae di dieu Lakecis keluarga. Mobil Hampang mah geus ngageuleuyeng jauh tuh. Ieu mah mobilna mobil Hampangna leuwihan ngabari ngaganong. Lakecis palawargi Lakecis ya. Lakecis pisan. Juning parkir. Heuh. Ngaji ieu. Lakecis pisan ya mah. Ka dia ajaran palawargi mau 5 ton mah lalakecisan pokona mah.